ayat 10. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah geus ngayakeun misal pikeun jalma-jalma nu kalupur nyaeta bojona Nuh jeung bojona Lut, duanana oge bojo dua abdi ti antara dua abdi-abdi kami anu saroleh. Tuluy maranehna duanana hianat ka salakina nya maranehna saeutik oge hanteu bisa nyalametkeun bojona duanana tina siksaan Allah sarta diparentahkeun kaduanana bus maneh geura arabus ka neraka bareng jeung jalma-jalma anu arabus.